Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng para wargi sadaya, dongeng enteng nu kasangakeun ku Mang Jaya Saparakanca di studio. Anu mana Mang Jaya nuju ngabantun carios anu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kiliksa. Ieu dongeng para wargi sadaya kasangakeun kasubri kaum dangu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga urang teraskeun deui para wargi dina bagian ka-20 ayeuna. Atuh nalika urang paturai kamari teh nuju tarung antawis si Jured galawan si Kuku sareng si Teguh. Ari si Kuku sareng si Teguh teh ronda-ronda nuju mancen tugas. Janten langkung diketatkeun para wargi, langkung digiatkeun para wargi sadaya ronda-ronda harita teh ku margi aya Rajapati. Dua dinten anu parantos kalangkung samalih anu bertindakna teh atanapi nyieun tindakan Rajapati teh hartos nama teu tiasa katewak kitu. Janten langkung digiatkeun rondana di eta lembur. Mangga urang lajengkeun deui para wargi harita teh si Jured nuju di huruf kuduaan, namun si Jured jago atuh para wargi. Da kasebatkeun sanes jawara atah-atah tuh si Jured teh. Atuh si Kuku sareng si Teguh atau memang jawara ngora anu memang itu tiasa dianggap enteng. Wilujeng ngadangukeun. Kumaha atuh para mitra cek si Jured teh jero hatena barang ngalawan kedua jelema nu katelah si Kuku jeung si Teguh. Dan sia kasebelan teh cara peuh hese diserangna kurang ajar teh. Aduh. Kumaha carana ieu? Aing inget ayeuna mah. Aing rek dicoba ku jurus anak naga warisan ti naga suni kali. Hayangnya jurus anyar rek digunakeun sia ku aing. Cek derentes hate si Jured bari srog. Manehna masang kuda-kuda nu aneh. Gerakan sarua jeung gerakan Citrasena waktu rek tarunjeun Rojana. Suku katuhu si Jured aya di hareup, sedeng suku Kenca aya di tukang. Lengkahna lebar matak babari ngageblag lamun dikosen da ku musuh. Tapi sakabeh kakuatan aya dina leungin anu katuhu. Sedengkeun leungin anu Kenca minangka buntut, anu bisa mabuk tarik pisan lir ibarat buntuk horai sanca. Jadi sanajan pertahanan dina suku lemah, bakal katahan ku gerakan leungina. Sedengkeun kuda-kudana bisa maju teu karana ngalengkah. Lantaran dipake ramo-ramo ruk, sukuna teh menipating raruyak jiga suku titinggi para mitra. Jadi dina majuna teh nyerosot jiga orai. Ari si Kuku jeung si Teguh meuni colohok nempo musuh kitu peta. Tapi teu dipake pikir lantaran eueuh waktu keur mikir srog-srog si Kuku jeung si Teguh marasang kuda-kuda. Duanana aya di hareupeun si Jured. Lilatar si Jured muterkeun deui bedogna nu dicekel ku leungin katuhu. Sakapun dibubat babit ka Kenca jeung ka katuhu nyabetan musuhna. Gancang kuduaan teh ditakisan ku bedog deui. Sora trong terang bari dibarengan ku pating buricakna kembang seuni. Boh si Kuku, boh si Teguh dua panon pada ngawaskeun kana kuda-kuda si Jured nu dianggap lalamoran. Tapi kulantaran peuting katempona, kuduaan mah si Jured teh jiga cicing bae padahal mah maju lalaunan ngandalkeun ramo-ramo suku. Sanggeus trong terang ngadupa karang kira-kira 10 menit. Si Kuku anu kacida, anu cicing kencaeun si Jured ngarasa jengkel. Lantaran asa teu paruguh tarung kikituan, manehna geus asak perhitungan. Yen lamun suku si Jured diserang tangtu serangan leungin bakal eureun lantaran menakis heula anu nyerang sukuna. Lep si Kuku rada ngalelep nyingkahan panarajang si Jured, maksudna rek nyabet suku si Jured. Tapi hiu jabrod leungeun Kenca si Jured nu tari japlang we ka tukang teh nyamber puhu ceuli si Kuku. Gero si Kuku ngagero bakat ku nyeri. Waduh, gelo sia kurang ajar. Cek si Kuku bari terus mundur sakedeung. Maju deui ngaladenan serangan bedog si Jured anu teu eureun-eureun. Si Teguh sanajan nyaho baturna kabeunangan ge teu bisa nulungan jeung teu bisa nyerang ka si Jured, lantaran bedog si Jured tetep nguwak ngawik ka si Teguh. Malah karasana asa beuki ngangsereg bae. Sedengkeun si Jured teu katarang ngalengkah, atuh si Kuku jeung si Teguh rada bingung teuing kumaha carana pikeun ngarubukeun si Jured. Bari paku isnakisan panarajang musuh. Ok si Kuku ngomong jeroning hatena. Bo, cilaka lamun kieu terus-terusan mah. Jurusna nahaon atuh?
Garana itenya asa kakara aing manggihan kieu mah ya. Tapi sanajan kumaha bae ge tangtu ciptaan manusia, geus masalah deui tangtu bakal aya kalemahanana. Dipunggal ti hanap sia ku aing dituar kieu mah ye. Ceuk garentes hate si kuku. Sanis mikir kitu gero manehna ngagorowok. Teguh awas aya gelap cenah meninong toreng. Ali si Teguh kulantaran geus asak latihan jeung geus nyetel pisan. Barang ngadenge si kuku nyebut gelap teh geus surti kana naon-naon anu kudu dilakukeun harita keneh. Blug-blug si kuku jeung si Teguh ngalabuhkeun awakna. Gerakan teu beda jeung jalma anu keur nyalametkeun diri tina serangan gelap. Si Jured mending ngarenyag nempo dua musuh pating galubrag teh. Samemeh si Jured sadar kana naon-naon anu kajadian si kuku jeung si Teguh geus ngaheumatkeun bedog bari ngagoler nu di arah suku si Jured hiji sewang. Hiu kurilap cekok dua sabatan teh hampir bareng mutuh suku si Jured. Gero si Jured ngoceak. Umat, aduh, ampun, setan sia. Cek si Jured bari rempeyek. Kulapes bru si Jured namru tu bisa gerak deui. Hari sabab dua bitisna geus dewang tapak bedog. Nu kenca ku si kuku anu katuhu ku si Teguh. Kajadian kitu teh dina waktu anu ngan sakilat pisan. Si Jured geus rubuh mah jurungkung si kuku jeung si Teguh harudang deui bari ngasupkeun bedog kana sarangkana. Sedang si Jured gawe dengan seukur gegerungan bari muringis nahan kanyeri. Getih ngaburia tina tatu menigeus ngabayabah dina tanu. Pok si kuku nyarita. Bangsat sia. Geus nangtung sia. Harinya mah jago deuleu. Siling mah canyaho ka aing duaan beureun nya. Di sisi lain canyaho, ye aing duaan nu disebut si kuku jeung si Teguh teh. Pikeun aing duaan pantang lamun kudu mundur ku manusia kawas Asia mah. Sok nangtung sia. Jured, urang mana sia teh ha? Cek si kuku bari nepakan tak-tak si Jured. Udig-dig si Jured nafsu tapi ngan saukur bisa nyarekan. Da ngalawan mah geus teu untupan. Setan alas sia. Jampe sia ka sebelahan kana aing deuleu. Namun cokor aing teu raheut sia dirak-rak iga teh ku aing sia ha. Hanya kala aing eleh sia. Teguh, kuku, naon pagawean sia duan ha? Dasar jelema percobaan si laing mah. Ditanya urang mana kala Malik nanya ke aing. Sugan mah gatot gaca ieu mah ditanya Malik nanya ye. Mentang tuh ku aing moal dijawab euy. Lantaran sia mah pinter kodek deuleu. Aya wae kasebelahan sia. Mentong seri sia kunyuk. Aing mah teu ngajawab sote teu boga lemur deuleu. Aing mah boga ngaran wungkul kitu gengan hiji sia. Sok geura jawab pertanyaan aing. Naon pagawean sia duaan ha? Cek si Jured. Nyarita kasar baik sakitu geus rubuh. Malah lamun teu karasa sukuna sing sirimeun mah narajang deui sigana teh. Oh. Jadi mung disengsirikeun si lain teh. Nya heug atuh, kuring duaan lain kunyuk euy, kuring duaan teh manusia kawas ilaing. Tapi kuring mah geus jejeg euy, teu kawas ilaing masih keneh percobaan. Ari pagan kuring duaan nya teh ngarona di lemur. Lain ngarona giliran saminggu sakali euy, tapi kuring duaan teh ngarona unggal peuting. Aya eureuna. Sakabeh pangisi lemur ieu mayar ka kuring duaan. Lamun aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, bagianna kuring. Tak kitu pagawean kuring teh duaan teh. Cek si kuku nyarita dirobah. Malah kituna teh gek diuk di jireun si Jured. Keur ngalungsar ngararasakeun kanyeri, pok si Jured nyarita deui. Pantes atuh lamun kitu mah. Heug dewek tarima keok euy. Ku dewek di aku si laing teh duaan unggul. Boga pangabisa lumayan si laing dengan dewek aya pamenta euy. Kulantaran dewek mah lain bangsat. Jeung teu boga niat jahat ka urang dieu teh. Lepaskeun dewek teh euy. Ulah distorkeun kan wajib. Keun minangkatana tumarima, tangtu ku dewek diperhatikeun. Kumaha kira-kirana satuju euy? Cek si Jured. Manehna rek ngayakeun perundingan para mitra sadaya. Si Jured bari ngetep ka si kuku. Terus si Teguh kabeneran cahaya bulan geus mimitinya angan kanu tiluan. Si Jured nyarita jadi leuleuy pisan malah menilu mengis dahayang dipikarunya, tapi cakakak si kuku seuri bari pok nyarita. Mani ngareuna. Mani rarangu nyarita teh baraya. Teu bisa atuh si laing obat kawas bodor we teu rame lah. Sepugu tas ngabongkar imah batur ngalawan kasaksian kukuring.
mung disebut bangsatnya asa teu kahar ti euy lamun silaing kukuring duaan dilepaskeun rek mere naon kira-kira ngaduit atawa nyawa kakara kuring mangin kieu ye aduh jigana ilaing teh merenya rek mere uang samir ka dewek teh cek si kuku bari ngareret ka baturna nu teu dekeun ngilu nyarita ulah kitu euy dewek mah dewek mah nyawa teh ngan boga hiji kitu ge ting di mana neuna teh nyaho tapi sok sanajan kitu lamun dewek dilepaskeun mah ku ilaing duaan tantu dewek bakal mere hadiah ka ilaing duaan teh tapi sameme disebutkeun dewek rek nanya heula ka ilaing kaduaan kitu ari ilaing duaan dibayar sabaraha ku urang lemur teh nah sia make wani nanya kitu segala rupa naboga duit kitu selain genta tapi tina naon lah ku dewek rek dibejakeun urang lemur teh marere duit teh 10 ringgit sabulan jadi kaduaan teh 20 ringgit bogaan teh selain 20 ringgit cing cek si kuku bari nyerenge sarta nitip ka si Juren ari si Teguh barang ngadenge caritaan baturna kitu meningarenyag lantaran disangkana ku si Teguh masih kuku teh beunang kaolo ku si Juren tapi can waka nyarita kalah kacorohok bae ka si Juren jeung ka si kuku teu didapok si Juren nyarita semu bungah nakal halus dulur lamun ranjeun duaan dibayar 20 ringgit sabulan ku dewek mah rek dibayar 1 rajut sabeuting asal dewek dilepaskeun ulah disedorkeun ka wajib kitu satuju euy satuju lah jawab si kuku segut pisan jeung teu dipikir heula lantaran si kuku geus boga kayakinan yen tangtu si Juren teh tas maling duit tinu bieu dibongkar imahna ari maksud si kuku hayang nempo bukti anu yakin tina perkara kajahatan si Juren sedengkeun si kuku salah sangka lantaran memang teu badami heula ti tadina gero si Teguh nyentak kubo ari silaing lieur ha naonan silaing teu ngalakukeun peta kitu jahanam pagawean setan sia haram ku aing manarima duit nu kitu nah silaing teh inget kana sumpah sorangan sia pilaku silaing geus poho deui kana papatah ti guru eling sia kuku aduh sia kawalat ku ki guru geureu cek si Teguh bari nepak dada anu nepak tak si kuku kok si kuku ngajawab nyarita tenang bari teu sasorongot ka si Teguh sabar si Teguh ulah karibut euy cicing mah da dewek lain budak jolo ulah leho atuh cek si kuku kalem bari ngiceupan ka si Teguh jek si Teguh teu nyarita deui ari disangkana ku si Juren mah disangkana si Teguh teh nurut kana kahayang baturna tanya bener euy cicing melah naha ulah waka ulah bau ka ubar ari jadi jelema mah ayeuna mah sadare kuku geus satuju sadare Teguh geus satuju ieu teh hiji tanaya ranjeun duaan hade-hade euy cek si Juren nyaritana eureun heula terus luak liuk jiga aya nu teangan ari nu duaan teu nyarita deui kalah kacolohok bae bari nitip si Juren deulila si Juren neruskeun deui caritaanana ieu euy baraya kuring teh boga duit 1 rajut ayeuna keneh rek dibikeun ka ranjeun duaan sok geura tarima minangka pamulang tarima ti kuring cek si Juren bari ku siwal ngaluarkeun buntelan leutik nu dieusi duit sok dituna dina taneuh hareupeun si kuku gap ku si kuku diceka terus diilikan bari pok nyarita jiga nu heueuh nganuhunkeun ka si Juren ku kuring ditarima pisan Juren ngan sameme anjeun init ningalkeun ieu lembur tatu dina bigis anjeun urut kasabut ku bedog kuring urang beungkeut heula tapi kulantaran di dieu mah harese jeung eueuh keur meungkeutna ieu ngilu heula ka imah kuring itu urang beungkeut sarta urang sakalian ubaran heula cek si kuku bari nangtung terus mikeun buntelan duit ka si Teguh ari si Juren mah bungahin para mitra sadaya ngadenge caritaan si kuku kalawan teu boga rasa curiga jeung si Juren maksakeun nangtung pok nyarita semu bunga kanyerina ngadak-ngadak murangan bener euy hayu ah kagancangan lantaran namun lila-lila cicing di dieu bisi datang manten nu saja deui cek si Juren terus nyobaan ngalengkah tapi karek ge salengkah geus rempeyak bru si Juren namru bitis karasa linu jeung pating sereset heri purih tembus kana jajantung getih bijil deui meninga burial
Tapi sanajan nyerina lain lumayan, si Jured teu ngagero ngan saukur seseuhah jiga nulana. Gancang ku si Teguh jeung ku si Kuku di Barayeng. Terus dibawa lempang lalaunan, bulan nu nyaangan beuki ngebrak. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sorak pating keresek matak pating seredet kana hate. Sedang karasana ku si Jured menitiis jeung nyecep tebus kana sumsum balung. Tatuna karasa peurihnya nyautan, puguh meni nyengir-nyengir we si Jured teh. Ari si Kuku jeung Ki Teguh teu ngaromong maranehanana jarong jon bae lempang bari mawa si Jured. Lempang lalaunan ngajugjug ka balai desa. Sedang si Jured mah teu nyahoeun ka mana-kamanana, disangkana mah bener werek dibawa ka imah si Kuku. Para mitra kaum dangu, heuleut setengah jam ti harita Srog tiluan anyog ka hiji wawangunan nu rada gede. Horeng eta teh balai desa katempona ku si Jured mah jiga imah biasa we, sabab tina sela-sela bilik katempo aya cahaya cempor anu narobos kaluar. Padahal eta teh kulisi nu harita keur ngajaga di dinya bari ngadagoan si Kuku jeung si Teguh nu keur ngider ka lembur. Teu lila Srog kahareupeun panto terus si Kuku disurungkeun. Berai panto muka da teu ditulakan sup si Kuku jeung si Teguh arasup bareng jeung si Jured. Barang geus aya di jero breh ku si Jured katempo jelas pisan. Kaayaan di dinya pinuh ku bangku paranyang sarta tempat lalega. Kabeg si Jured ngagebeg lantaran manehna surti yen eta teh lain imah. Tapi balai desa katurung-turung ku si Jured katempo di pojok belah kencaya nu keur diuk nyang hareupan meja. Si Jured nyarita ka si Kuku rasar pisan. Kuku, gimana itu ha? Nipu sia kaing kurang ajar. Kasabelan sia ngapudak borok hulu kaing. Rasakeun sia ye. Cek si Jured. Gibeg-gibeg awak digibegkeun teu lidah hiup peureupna diheumatkeun kana sirah si Kuku. Tapi menehkeunna gero si Jured ngoceak bangun ka nyerian jiga aduh nyeri, aduh tobat, ampun, aduh. Rempeyak. Bau si Jured nyuuh dina tanu. Lantaran suku anu dewang tapak ngadek dari tajong satakerna ku si Teguh nu matak. Teu kudu dua kali najong ge si Jured ngarumpuyu. Ari kulisi meni ngarenyag barang nempo anak buah namawa babanang terus ngagero kok kulisi nanya. Saha teh gejang Kuku? Kunaon make ngaborowok di datang-datang ka dieu teh aya kaributan. Itu teh bangsa teh tawa naon? Cek kulisi bari niteup kana beungeut si Jured. Si Kuku pok ngajawab. Cila Pak Kulisi lah urang sina diuk heula ye manusia teh ye. Lantaran rada galak ye mah untung sukuna geus tatu. Lamun acan tatu mah bapaka nguak ngawik jiga nu edan. Ke sabar Pak Kulisi ah. Cek si Kuku bari ngagusur si Jured terus sina diuk dina bangku. Ari si Jured mah kapaksa nurutan lantaran sukuna geus teu aya tanaga. Sangge si Jured diuk dina bangku, pok kulisi nyarita. Kuharere se maneh rek ngajawab teh Kuku. Lamun lain maneh nu nyarita, kudu dicabok sia. Sok ayeuna geura jawab ye. Tenang atuh Pak. Kieu atuh teh papa ye, ieu teh jalmi teh. Ngaranna si Jured, cik pangakuan kitu teh duka teuing beneran teh nama. Ari pangna ditangkep terus dibawa ka dieu kapangi ku kuring teh jeung ku si Teguh keur ngabongkar imah. Jadi disebat bangsat begitulah. Malah kungsi tarung heula jeung kuring teh kitu lalakonna teh. Cek si Kuku. Bari derek-derek nyaritakeun sakabeh pangalamanana. Timimiti nempo si Jured nepi ka danget harita beres nyaritakeun pangalaman pok si Kuku mungkas caritaanana. Sakitu lalakon teh Pak Kulisi. Ayo nganyangakeun we jalmi teh ngan kapaksa sukuna direngkodan heula lantaran rada galak ieu teh. Namun teu kitu mah hese newakna ieu teh, cek si Kuku. Bari ngareret ka si Jured nu keur jamedud baeud. Pok kulisi nyarita. Nya mana ayeuna duitna? Lantaran bukul aya bukti na maneh nyarita teh sajawa cik kitu. Urang buktikeun ka tempat kajadianana. Cek kulisi bari jung nangtung. Terus nyampeurkeun si Kuku. Ari artos nama iya aya dipun Teguh tuh bikeun gara ka Pak Kulisi Teguh. Cek si Kuku bari ngareret ka si Teguh. Gancang duit anu sabuntelan leutik teh disodorkeun ka kulisi. Gap ku kulisi ditampanan bari pok nyarita deui. Kuku oge Teguh.
Ye mau urang heula raheutna lamun geus diubaran asukeun ka panjara. Urusan urang bereskeun isukan weh. Lamun si Jured geus di panjara urang terempok ka imah nu dibongkar, ceuk polisi bari nyekel rajut. Atawa buntelan leutik nu dieusi duit. Mangga apa polisi? Jured, pindah diukna euy. Urang ka tempat nu pantes keur ilaing mah, cek si Kuku. Bari nungtun leungeun si Jured atuh kapaksa si Jured teh nurut we najan hoream-hoream oge. Lewas si Kuku jeung si Teguh ngaleos bari ngagiringkeun si Jured dibawa ka pangberokan. Terus status si Jured diubaran sabisa-bisa. Sanggeus sagala rupana beres terus si Jured pada ningalkeun ngaringkuk sorangan di pangberokan. Sanajan hatena keheul jeung jengkel oge. Tapi teu bisa majar kumaha amek nyedak tanaga midek ceuk paribasana. Jalma nu lakuna jahat mah di mana-mana oge tara manggih kasenangan. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cag urang tuna heula lalampahanna si Jured anu memang katurung katutuh. Ayeuna urang caturkeun Citrasena sakaluarna ti pondok paguron monyet bodas. Manehna terus lumpat meakeun tanaga saaya-aya. Raheut dina puhu leungeun urut katiru ku bedog rojana geus mimiti karasa nyeri meuni nyautan. Sanajan karasa awakna leuleus Citrasena tetep pelumpat bari nyekel leungeun kencaan tatu. Tujuan nangan sarupa hayang buru-buru nepi ka Ciloa Kembar, tempatna Nagasuni. Kanyeri jeung kapeurih anu karasa dina puhu leungeunna taya hartina. Namun dibandingkeun jeung takeheul jeung kangewa kasupala. Sajabat kitu Citrasena ngarasa ngunek-ngunek ka rojana jeung Kakang Ikung. Lantaran ceuk pamikir Citrasena lamun lain gara-gara rojana jeung Kang Ikung mah manehna moal katohian kalakuanana. Sanajan ngaku salah ge tetep ari kapanggih. Ku batur mah ambek sabab geus yakin rencanana jadi gagal total. Lamun geus gagal hartina Citrasena bakal menang tegoran tinu jadi akina Nagasuni. Tak ieu nu ngajadikeun Citrasena ambek ka rojana jeung Kang Ikung. Teu kacaturkeun di jalana para mitra sadaya. Sanggeus lumampah 2 poe 2 puting dilana, Citrasena geus aya di jero guha tempat Nagasuni, malah geus mimiti dipariksa ku Nagasuni, pok Nagasuni na mimitian nyarita. "Halo, kunaon datang ka dieu lulusuhan ha? Nah aya bancang pekewu atawa aya laporan penting? Yang kunaon eta leungeun bet sinaraheut ha? Tas tarung ujang teh?" Cik Nagasuni nanya ka incuna meninoros toslir kacang ninggang kajang. Hatena geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kana kaayaan incuna. Sanajan capek keneh ge atuh pok Citrasena ngajawab semu anu sungkan pisan rek nyarita teh. "Aki, sewu mebenulak saduluka langkung ti payun hapunten nu kasuhun. Bumeji sim abdi parantos dongkap tu morojog tan pararapan. Leres pisan abdi teh menakan bancang pakebu. Malih langkung ti kitu rupina teh ki, margi hapunten abdi teh ki," cek Citrasena teu wani kebat nyaritana. Hatena ngarasa risih jeung hariwang nu taya papadana sok sieun akina ngambek. Tapi kaayaanana kitu Nagasuni beuki panasaran bae. Lantaran Citrasena jadi barareda sagala-galana. Katurug-turug datang ngadadak kitu jeung dina kaayaan tatu ok Nagasuni nyarita deui. Daya naon atuh? Jeung kunaon jadi beda ti sasari kalakuan teh? Nyarita direngga-renggi jiga diukir, dangung maneh jiga tawanan, caritaan jiga sakitan. Nu jadi pikiran teh naon ha? Jeung naon nu disebut leuwih ti bancang pakebu teh ha? Cik kudu pikahartieun atuh ari nyarita teh. Jumlah parangkat burungkut kitu ngewa katingalina ge. Cik Nagasuni bari molotot ka incuna. Gebeg Citrasena ngarenjag lantaran kumanehna kakara kapikir. Jeung kakara inget yen akina teh teu resepeun cara kitu. Gancang Citrasena ngomean kasalahanana. Beungeut didangahkeun, dada dikemungkeun sok sanajan keur nyeri awak oge. Pok nyerita gagahna keur jeung basana kasar. "Aki, kuring teh rarasaeun keur di lemur si Supala. Apaan di ditu teh teu meunang peupeureukeuk nyarita teh ki, kudu hadap asor jeung kudu sopan santun. Lamun teh kitu tangtu bakal ngarewaeun ka kuring. Ari nu jadi pikiran kuring teh kieu ki,
rencana jeung kahayang Aki gagal, pagawean kuring burak-rakan. Musuh tibatan murangan kalahkan namahan. Ari kuring kapanggih ki, cek Citrasena nyarita rada asa-asa, sok sanajan digagah-gagah ke tetep we murungkut. Lantaran geus kacipta Nagasuni bakal ambek. Kumaha? Dedengan Aki geus kapanggih? Ari nu kapanggih teh naon atuh? Naya barang nu leungit atawa kumaha, ha? Cik atuh caritakeun bener, ngarah gancang ka hartina ku Aki. Mangga Ki. Kuring rek diterangkeun. Tapi kuring teh nanya heula ka Aki ari si Jured geus datang ka dieu acan. Lantaran ini tiritu teh leuwih ti heula kalawan nyaritana rek langsung muru ka dieu. Na mana ayeuna si Juredna? Cek Citrasena nyarita. Jadi leuwih ngacapruk ditanya teh tibatan ngajawab kalah ka maliknanya. Nagasuni rada keheulin nempo incuna kitu peta. Tapi teu burung dijawab ari nu nanya mah ngan bae molotot sarta nyaritana sesentak. Heh, ada rese pisan. Si Jured can datang ka dieu deuleu. Memang bener sakudu nama manehna datang. Isuk-isuk poe ieu. Tapi panon poe geus ampir surup can datang keneh bae. Aya naon nya? Cing buru-buru caritakeun ulah rese teuing atuh. Kesel ya Aki ngadengina. Cik Nagasuni bari molotot ka Citrasena. Pok Citrasena ngajawab rada ngaleper. Aki, ari sabenerna kuring teh geus kacilakaan. Lain cilaka pedah leungin kuring tatu, tapi leuwih ti kitu. Sabab si Supala geus nyahueun sagala-galana ka kuring. Malah ka bapa jeung ka Aki oge geus nyahueun. Kuring diusir sapajodogan sarta diancam rek ditek-tek beung lamun kuring teu init. Atuh kapaksa kuring teh init ninggalkeun tempat paguron si Supala. Tah kitu kacilakaan teh Aki. Hah? Nah, bet kisah kitu jalu. Saha nu bisa ngabongkar rahasia urang, ha? Jeung geus nyahueun ka tempat urang eta wacan? Lamun geus nyahueun cilaka euy. Cik Nagasuni bari terus ngahulang mikiran laporan ti incuna. Disangka ku Citrasena mah bakal ngamuk Nagasuni teh. Tapi bukti namah para mitra sabalikna. Atuh puguh Citrasena bungaheun. Lain bungah pedah geus katohyan ku Supala, tapi bungah pedah Akina teu ngambek. Teu lila pok Citrasena nyarita deui. Aki, si Supala teh can nyahueun ka tempat urang Ki. Ari anu ngabongkar Rusiah teh nyata si Ikung, musuh kabuyutan Mang Jured. Lantaran manehna geus jadi murid si Supala, malah datang leuwih ti heula tibatan kuring. Ari kadua ngaran si Rojana, murid si Supala nu pangartina geus rada lumayan. Malah terus terang kuring ge kadesak Ki. Nyaku si Rojana pisan leungin kuring bisa tatu teh. Sakitu Ki? Hah? Jadi maneh kungsi tarung heulanya? Di mana maneh tarung? Jeung kumaha mimiti tidak? Sok caritakeun sakalian. Malah sakalian caritakeun sagala rupa pangalaman maneh di ditu. Cek Nagasuni. Nyarita kitu bari nonyokan batu nu dipake diu. Beungeut katara meuni geuneuk jiga nu ambek, dada kaciri tur naek sarta napas ngahegak bangun capek. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Ari leungin kampret anu katuhu kaciri kecelebetan ka tebak angin. Teu beda jeung bandera perang anu ngahaja nantang. Para mitra sadaya teu lila pok Citrasena ngajawab. Bener Ki. Kuring kungsi tarung heula jeung si Rojana ari tempat nama di jero wangunan tempat latihan silat. Ari lalakon nu salengkepna mah kieu-kieu, ceuk Citrasena. Bari derek-dek nyaritakeun sakabeh pangalaman salila aya di Ciborelang. Kabeh imut ditetek taya nu kaliwat malah nepi ka bubuk-bubuk leutikna. Nya kitu deui lalampahan salila Supala lunta sakur nu kadenge dicaritakeun ka Nagasuni. Tapi barang Citrasena nyaritakeun perkara Supala tepung jeung Ki Banyuwening, Nagasuni mending ngagurubug bakat ku kaget, bari molotot pok manehna nyarita. Naon? Dedengian si Banyuwening hirup keneh? Di mana cenah tempatna? Waduh, cilaka lamun si aki-aki bengkung hirup keneh mah. Cik Nagasuni bari molotot ka Citrasena. Ari leungin anungan kari sabelah meniti peperket dipeureup-peureupeun huntu kekerot nahan amarah. Bener Ki, si Banyuwening teh hirup keneh. Ari tempatna mah ku si Supala teu dicaritakeun. Sakitu aki lalampahan kuring teh.
Lamun bener kitu pagawean urang teh teu gampang. Ari sabab modaran si Supala jadi hese aya keleh akina mah. Tapi lain berarti moal bisa ngantang tu bakal loba gogoda jeung loba nu ngahalangan. Kumacarana ya. Lang Nagasuni ngahulang jiga nu kacida bingungna. Kulit tarang meningariut sarta halis turu naek tanah mikir anu ulang. Panon kaciri burahay beureum sarta beungeut anu pikagilaeun teh beuki serembay. Jep sajongjongan mah kaayaan di jero guha teh jempling. Muka dengengan seana sorat cai nu ngaguruh jiga curug. Hiliwir aya angin leutik anu sesereket maksa asup ka jero guha. Cep karasa menitiis ku Citrasena. Raheut dina leungeunna karasa deui nyautan. Lantaran katiisan. Atuh Citrasena meuni muringi sebakat ku nyeri. Untuk digegelkeun meniti peperket nahan ka nyeri. Ari rek nyebut aduh era ku akina. Sabab ku Nagasuni mah nu keur muringis teh sok kalah ditamahan. Tapi sanajan disumput-sumput oge ku Nagasuni kacirieun. Mikirna ngadak-ngadak eureun sarta pok Nagasuni nyarita ka Citrasena semungahina. Kunaon muringis ha? Boga ka nyeri maneh teh? Cika dikeurang badan ku aki, buru-buru. Sok ngada aki teu kaganggu. Cek Nagasuni bari ngagupayan ku leungeun kenca. Kapaksa sieun-sieun ge ngadeuketan Citrasena memeh tepi poks nyarita semusieun. Terus ki, ieu tatu teh leungeun nyanyutan wae ki. Sorana teh nyaut cenah ki. Kade ulah dinyerikeun ku badanana duh. Ulah ditamahan nyeri maksud aki. Lain ge ngubaran ari ditamahan mah. Sok kadikeun urang piceun ka nyerina. Cek Nagasuni. Barigap leungeun Citrasena nu tadi dicekel ku leungeun kenca. Sanggeus kekerenyeman sakedeung jiga nu jampe. Hiu kabro, cerit Citrasena ngoceak mata kuatit. Aduh, tobat aki, ampun aki, aduh, ieu nyeri, aduh. Tapi nu ampun-ampunan kala kahaban diparak-pak ku teungeulan. Citrasena meuni peperengkingan nahan ka nyeri leungeun anu tatu teh ku Nagasuni hantem di teungeulan. Tungtungna lila-lila mah leungeun Citrasena teh teu karasa nyeri. Karasa menjadi baal bakat ku geus kaliwatan teu nyeri. Reup Citrasena peureum bari musirkeun sakabeh kakuatanana. Rakatak Citrasena ngumpulkeun tanaga dina leungeun anu baal. Teulina set Citrasena naha manapas. Buria tina leungeun nu tatu kaluar getih hideung lalamaran. Atuh cakakak Nagasuni seuri bakat ku bunga pok nyarita. Alus jaluk, alus. Kumaha jadi keneh ha? Memang kitu jadi incu aki. Bunga aki teh bunga pisan. Teu kitu kerasa nyeri setik-tik acan. Ngan tinggal baalna wungkul ki. Rasana kumaha tuh kuring teh ki? Jawab Citrasena. Bari melong kana beungeut Nagasuni. Leungeun anu tatu geus teu karasa deui, malah mah geus kaluar getih sakecelak acan. Hatena anu ngageter geus tenang deui, ari Nagasuni pok ngajawab pertanyaan incuna. Ayeuna kieu jalu. Pagawean nu geus puguh gagal teh kudu dipikiran deui. Cai nu geus bahe hese di pulunganana. Da kulantaran kitu aki rek nerangkeun hiji kaputusan. Meungpeung ieu kajadian minangkalah masih keneh anyar keneh. Aki boga maksud rek ngajorag tempat si Supala sanajan pangawasa aki geus murangan. Tapi ari pikeun tarung patutunggalan mah bisa keneh. Teu bisa sote nurunkeun deui ilmu kanu sejen atawa ngariwis ngawariskeun ka maneh. Lamun kaparengkeun aki eleh atawa kateter ku si Supala, aki rek minta tulung ka sobat aki nu sohor jago. Sarta manehna Citrasena kudu guguru ka manehna. Kitu rencana aki teh jalu. Kumaha ka hardi? Hartos kita pisahan amina sobat aki teh. Urang mana deui? Jeung di mana ayana? Cek Citrasena. Nanya ka akina meuni norostos. Manehna ngarasa bungah ngadenge akina ngabogaan keneh sobat anu kasebut jago. Lantaran manehna boga niat hayang males kanyeri karo Jana jeung Kakang Ikung. Pok Nagasuni ngajawab bari nyarenge. Halus jalu. Ari sobat aki teh ngaranna si Jawara Gudul.
Haringaran asli teh aki gitu nyaho. Lantaran manehna tinerangkeun ka aki, ting naon nu jadi sabab-sababna mah. Ngan hanya kal waktuna kamu beak deui. Para mitra sadaya. Aduh, dugi ka dieu heula cenah para mitra waktosna kabujeng Seep. Carios nyambung anu judulna nyaeta Musuh Warisan. Ieu dongeng judulna Musuh Warisan karya Kiliksa.